Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani sadayana di mana bayayana wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jumantara di galurana 11 gendep belas kileus radio siaran pendidikan barani radio Bandung nu dipigandru. Dina acara anu maneh dulur nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng kalayan dongeng Sunda nu digarap ku simkuring dina danget ayeuna Terasan Jaka Santang biasana Bapak Sukandar Suwargi. Kumaha dararamang urang Bandung sadayana ulan nuhun bami damang manya pokona mah di mana bae ayana anu mararanco pamugi singkep ku kabinga. Dulur barani sadayana di mana bae ayana supados teu nyangkolong kana awak atos sumangga geura tatan-tatan manco dina radiona sewang-sewangan kaparayun sadayana atuh Andi Badami jeung Karna yen hasna teh kudu disusul ka ngontong da moal teu dipajagra cenah saricingna ngan ceuk wijana ulah waka leuwih hade urang ngadagoan heula Jaka Santang. Bener eta oge mun ini teh mah bakal pasaran oge di ngontong tapi dianggapna kurang hade mending oge dago heula cenah di Cipancar. Dulur barani nusaati kanca dangu nusatuhu baraya nusatia di mana bae ayana sedengkeun Jaka Santang anu ayeuna keur di Samarang kadatanganna ku Adria teh geus deuk sareupna pisan puguh we lamun teu segras kalas manah mah harita keneh oge manehna teh rek ngabalecet ka Cipancar ngan nyeta atuh lantaran aya anu diragangan kapaksa didagokeun heula nepi ka poe isu. Subuh-subuh naker deuk initna teh ti Samarang anu hal ieu teh kulas manah oge geus disatujuan. Subuh-subuh naker Jaka Santang medi katut Adria geus arinit ninggalkeun Samarang dianterkeun ku jiran nepikeun ka tungtung lemur malah kahayangna mah terus we ngajajabkeun ka leles ngan dihulag ku Jaka Santang bakuna mah pajaya taya baturna diteang ka dinya mah jiran teh kacida satiana tah eta we sangeusna ditinggalkeun ku banda masantren kadahuan teh manehna estuning teu incah balilahan nungguan urut paguron sanajan ngan ukur nyorangan taya pisan batur paku kumaha bakuna mah ras inget kanu jadi guruna anu ayeuna geus taya di kieuna keung-keung oge ngawayahnakeun maneh hitung-hitung pulang tarima we cenah kanu jadi guru balipokna teh engke bade angkat deui ka dieu kitu Jang Santang. Jiran nanyakeun sanggeus sasalaman kanu opatan. Nya kantonan atuh Kang Jiran. Ongkoh kuring teh tacanepangan ka Banjarsari. Eta atuh teu kuhan teu aya-aya we geuningan kahalang teh. Sumuhun, mugi-mugi we atunya sing lungsur langsar. Tos beres mah enggal-enggal we arangkat deui ka dieu. Tangtos atuh. Mangga atuh wilujeng kantunnya Kang Jiran. Muhun mangga. Wilujeng angkat kasadayana.
jiran rada cari nakdak dek papisah teh. Geus kitu mah braweh Jaka Santang sapara kanca teh neruskeun lalampahanana. Lantaran geus hayang geura nepi teh ya. Laleumpangna teh estuning ngagaredignaker eta we. Waktu nepi ka ngontong panon poe teh tacan sakumaha luhurna. Kabeneran harita teh Ki Badra kakara pisan nincak jalan gede, nerojol di jalan leutik. Maksudna mah dek kaleles, dek nyusul Pajagra. Nu waktu kamarina arinit kaleles bareng jeung Damilah sabatur-batur. Puguh we, lain deui ngaranjukna barang manehna mireungeuh nu keur ngabring ngagaredig opatan di jalan gede teh. Saeutik oge teu kapalingan ka Jaka Santang sapara kanca. Ku kituna kancang Ki Badra teh ngajorelat deui ka jalan urut tadi. Geus kitu belecet mapai-mapai sisi jalan. Satengah ku kuli wedan katukangeun tatangkalan anu rajeg sapanjangna. Maksudna mah deuk miheulaan bari ulah kanyahoan ku Jaka Santang sabaturna lantaran kumanehna geus dikanyahokeun yen Jaka Santang teh deuk baralik ka lemburna. Saenggeus rada jauh kakara manehna wani ngambah jalan gede. Ari anyog ka nagara tengah ari kurunyung wahon kaleleskeun. Saenggeus di stop cak wae manehna teh milu gerung wahon init deui. Kukituna sakoteap oge manehna geus nepi ka leles. Sadatangna ka ieu mah Husein Ki Badra jol-jol hariweus-weus we nyaritakeun papanggihanana. Yen Jaka Santang sabaturna cenah keur kadiekeun. Tadi panggih di ngontong keur laleumpang jeung baturna tiluan. Kira-kirana tutumpakan atawa badarat cenah? Irsad nanyakeun. Tadi mah nyaleker, nya upama aya wahon mah nu ka nagara tengahkeun pasti manehna teh kana wahon. Ki Badra nembalan bari ngusap kesang dina beungeutna. Sanes, nah ieu teh bade dipegat ayeuna gitu. Irsad nanyakeun teu sabar. Manehna sama sakali teu nyahoun yen Jaka Santang teh anu geus kungsi ngelehkeun ka manehanana. Kaban tujuan pokok mah ka Kikarna sanes. Pajagra bari ngaleret ka Damilah. Nya teu nanaon Pak. Ieu mah etang-etang ngabaladah we. Engke getos kantenan ribut mah piraku teu nerojol. Damilah nya tujuan kana kahayang Irsad. Pokona mah meungpeung ayeuna aya Jaka Santang. Sarua keneh ka ceceupna teh. Upami kitu mah urang pegat we ti dua tempat atuh. Pajagra ngasongkeun saran. Mending ge megatna sasarengan atuh Pak. Urang dodoho we ti dinya tah di palebah kebon anu suni nya kebon awit teh ya. Ti dinya mah suni sareng tembih ka ditu ka dieu kapan? Sumohon saena mah kitu Bung. Kumaha upami maranehanana tarurun di palebah tutugan? Cang tos bakal nyamos banginten. Sumuhun nya. Janten kumaha tuh saena Pak? Dupi cek Bapak mah urang pegat di dua tempat we. Sawios di palebah tutugan mah ku Bapa sareng sawe gitu dah. Pajagra bari rutret ka sakur nu aya. Pangpangna mah nu matak menta didinya teh supaya babari ngejat. Upama seug datang bantuan di pihak Jaka Santang teh. Pokona mah ngarasa seber. Ari kudu nyang hareupan karna mah mangka-mangkat kana tangtu bakal babarengan jeung Andi. Geus karasa pait beuheurna kapan ti heula oge. Cindekna mah geus ngarasa gigis manehanana mah. Tapi ari dek nyebutkeun sieun atawa balaka embu ngabantu tangtu meureun bakal pegat penghasilan. Lantaran perkara ieu teh sasat dirojong ku Husein. Beda we tinu ngahucukeun. Sareng kuring we atuh Pak. Irsad haged dek marengan. Sareng abdi oge deui nyabahnya.
Asna nyelengkeung. Nya, cukup tiluan mah lah. Keun, milah nu sejen mah ngadodoho di kebon awi. Irsad bari ngareret ka Damilah. Ya, kitu saya atuh Kang. Yuk mumpung aya keneh waktu. Damilah bari rutret ka Damala jeung ka Kidibja. Sareng kuring deui Nyai. Ki Badra nanyakeun ka Damilah. Rada hoream mun kudu milu teh anggapanana sarua we jeung anu deuk marabeukeun maneh. Lantaran pikiranana masing kalaku kumaha oge geus pasti moal aya kemenangan ngalawan Karna mah. Ieu deui cenah jeung dibantu ku Ani komo atuh. Kantenan we, mangga atuh. Damilah ngajakan. Dulur barani sadayana samemeh Damilah jeung nu sejen Arinit pajagra geus miheulaan turun ti imah dituturkeun ku Irsad katut hasna. Tiluanana langsung muru ka palebah tutugan. Geus kitu we meureun dulur dasar kudu papanggih. Ari srog teh manehna nepi ka tutugan gerung teh aya wahon ti tongoh. Sanajan masih keneh anggang, jelas di tukangna teh parentul kunu tarumpak. Ku kituna Irsad katut nuduaan teh ngagentak nyalingker kanu bala. Lain wae ngarasa curiga bisi anu tumpakna teh Jaka Santang sabaturna, tapi sangeuk we ari kudu kanyahoan ku jalma sejen mah. Bubuhan dek aya maksud goreng kitu atuh. Salilana kudu disumput salindungkeun ulah nepikeun ka aya nu bisa nganyahoankeun. Nah atuh ari reg teh wahon eureun di palebah dinya pisan. Nu tarumpakna teh jrat-jrut tarurun. Anu tayalian ti Jaka Santang sapara kanca. Puguh we. Pikeun Irsad mah lain deui ngaranjugna. Lantaran tetela gening ieu anu tarurun tina wahon teh anu geus kungsi ribut jeung manehanana. Leuwih-leuwih saenggeusna pajagra ngaharewos yen eta pisan jalmana anu ayeuna keur diarah-arah teh. Ku kituna jol-jol ngarasa peot we huruna teh. Aduh geuning badannya. Pajagra ngaharewos. Hatena geus ngarasa seber. Bakuna mah mireungeuh Jaka Santang. Sanajan bener tacan ngaranapan padungdung jeung manehanana, tapi manehanana mah geus ngadenge beja-beja wae mah. Yen anakna Andi teh anu ayeuna aya di hareupeunana nyatana Jaka Santang jago main pok kahitung hebat oge. Sawios atuh Pak. Tah nu codet sareng anu beke payunan ku Bapak. Eta nu palih kenca sina digarap ku hasna. Keun nu saurang deui mah bagian kuring. Irsad milih sidik. Anakna sina nyeng hareupan Jaka Santang. Sedengkeun pajagra supaya ngalawan Medi jeung Adria. Dulur barani sadayana saenggeus Jaka Santang nganuhunkeun ka supir kalawan teu ngabogaan curiga saeutik oge. Jongjon we laleumpang mengkol ka belah kenca malibir ka pasir cadas gantung. Tapi lain deui ting laranjugna
Jojol aya anu ting pelesat ka hareupeunana. Naon cenah ieu teh? Jaka santang bari dikat ngejat ka tukang. Nya kitu deui nu sejena teh sirikna latreng, teu beda we ti simeut anu kagebah. Pokona mah lain deui ngarasa dewasana. Moncong kalaka ngabacot deuleu. Nya sia teh poho deui ka aing Irisad ngagantawang. Tapi ari kituna teh peureup langsung disebrutkeun. Nyebrutna teh ka Sidik. Gening si bedul ieu teh. Gening bobojodan alias pacundang. Kelanan paya. Paya mah teu kedah ilu biung. Keun urang kayem ku abdi. Medi saenggeusna tadi ngejat teh nganjorelat we manehna nyampe ka Pajagra anu keur nyuruntul ka Adria. Tapi lantaran tadi peureup Pajagra teh geus nyampek manten, atuh Adria teh ngagentak ngelid ngagunakeun gerakan tapak jalak. Duh! Peureup Adria nu belah katuhu teu salah deui ngahanca kana dada. Aduh. Tacan ge naon-naon Pajagra geus ngagerung. Bari ngadayagdag ka tukang. Leuwih-leuwih cilakana teh peureup Medi juga ngacedak we kana poho ceuli. Nya puguh we Pajagra teh kudu ngagerung deui. Badana ngabanggil. Sabot kitu suruntul teh peureup Adria nyampek. Crot! Ngahanca kana tukang irung. Ari kejlok teh aya anu bijil tina liang irungna. Untung Adria kaburu nyingcet ka gigir. Mun teu kitu mah beuh, hanteu anu ngagejlok tina irungna Pajagra teh pasti bakal nangkon kana baju kampretna. Mana horeng teh umbel dulur, manehna namru dina taneuh. Aduh. Nabet cenah bijil polona atuh paya. Sae mungkur lah paya mah. Medi ngahihi. Tapi ari peureup nama geus ngadius deuk ngahanca careham lawan. Kurang ajar ya. Pajagra nyarekan. Corelat manehna luncat ka nu rada anggang. Maksudna dek nyelang heula nyusut irungna. Lantaran ku manehna karasa aya anu guang gawing kana kumisna. Si horeng teh ongol-ongolna aya anu tinggalin nangkot dina kumisna. Sanajan bener ngan saeutik, tapi teu wudu we mata karagokna teh. Montong ngajat atuh. Saha Jagra. Lamot we atuh. Tong diberesihan polos sorangan ieu atuh. Heuy. Yai. Medi nyeung serikeun. Mondong nyaja beus sajan. Pajagra bakat tingku nafsu. Janta puara dengan sebut wae manehna teh ngadiuskeun beureup. Awas tah kanyut kunang. Medi ngagentak cingkrak. Bari ngarojok ngagunakeun gerakan hap-hapina. Brek manehna depok. Sidengkeun dampal sukuna anu katuhu sakilat ngajolelat bener-bener dek nyamber kana kanyut kunangna Pajagra. Ngan untungna Pajagra cukup ringeus. Manehna ngagentak ngagilirkeun badana ka belah katuhu dek ngabajeg kana cecekolan Medi. Orok kaya dulur. Medi ngagentak narik deui dampal sukuna. Tapi Pajagra rikat ngagunakeun dampal suku katuhuna. Dek dipake ngajejek kana dada. Puguh we jadi asa dianteran hakaneun pikeun Medi mah. Ngagentak manehna ngagerakeun teungeulan leungeun katuhuna. Deus babajegna Pajagra teh dikedet. Yodoh sia. Pajagra nyarekan. Bari paparahna mah dek ngejat ka tukang. Ngan bae leungeun kenca Medi sakilat ngaronjang ka hareup. Ngagunakeun gerakan comot dage. Tapi lantaran harita Pajagra teh geus ngejat manten ka tukang. Jadi anu beunang teh ukur calanana. Ari brat ari baragadal bae atuh. Calana Pajagra teh udar sarta langsung morosot ka handap. Nyapuguh we jojol ngagedebut we manehna teh ngabebengkang lantaran sukuna jadi pakojot. Nanaonan eta teh Jagra. Aduh. Benerkeun heula atuh kainya calana teh tah. Wah Ka eranya kaos lain kolot ti tataranjang kitu. Jabaya tadi kolor meunin ladrak kitu. Bau di. Beuh. Tara diseuseuh meureunnya.
Medi serina menikeun kangakeuy. Aduh, sedan beges ya. Huh, karasa sia mun geus bobok dahulu deh. Diperekelkeun sia guaing. Pajagra ngawak-wak nyarekan. Bari ugal-ugil hudang. Ontong wakan napsan atuh Jagra. Benerkeun heula tanggur masalahna tah. Sangeuk deui kuring mah. Kudu ngalawan anu ulutu dan kawas bolon mah. Medi terus-terusan ngahihi. Dulur barani sadayana. Sedengkeun Irsad nu harita keur padungdung jeung Sidik. Sakitu peureupna ting belesur teh. Hiji oge tatan aya nu bisa asup nembus kana sasaran. Sarta waktu manehna ngadiuskeun di benturanana deuk ngahanca palipisan. Sidik ngagentak ngalalapkeun badana ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Kerelat gerakan caladi noktrok deuk ngahanca kana beuheung. Orok kaya Irsad teu kurang-kurang cingeusna. Manehna rikat ngageserkeun kuda-kudana ngabarengan gerakan suku katuhuna ditarik ka tukang ngagunakeun jalan luar. Bareng jeung eta leungeun katuhuna meta grewel. Ramo-ramo Sidik anu deuk nyamber beuheungna teh sakaligus beunang ditewak sarta langsung dipiteskeun. Geus kitu tius peureub kencana deuk ngagempur kana palipisan. Puguh we pikeun Sidik mah jol-jol ngaranju we yang hareupan lawan anu karasana teh hebat oge. Teu sangka ku gerakanana anu sakitu kesitna sarta geus hasil ngagagalkeun gerakan caladi noktrok. Tapi sanajan kitu saeutik oge Sidik teu gugup. Harita oge gentak manehna ngangsrodkeun suku kencana ka hareup sarta langsung ditunyelkeun mangrupa besetan anu deuk ngancam kana beuteung lawan. Bareng jeung eta leungeunna anu keur dipiteskeun ramo-ramona teh ngagentak ditarik bari ditilepkeun sina masekon. Ku jalan kieu gempuran leungeun kenca Irsad jadi kahadang ku leungeun katuhuna. Sedengkeun leungeun kencana kalawan sama meunah pisan ngablesur ka hareup sarta teu salah deui ngajedak kana careham Irsad anu belah katuhu. Bareng jeung eta tunjelan tuur Sidik ngageduk kana beuteung. Areh nu tumrapna ka Irsad kapaksa kudu ngagerung sarta cekelanana ngadadak lesot. Sabot kitu duk siku Sidik barang hakan nyatok kana gado. Aduh, Irsad ngagerung deui. Bari sirahna ngadang heuak. Hiuk crot. Peureub kenca Sidik nyusul tepus pino caream. Irsad ngagerung ngabarengan badana ngageblag ka tukang anu saterusna ngabebengkang moe tarang. Tapi kakarasa kitu mah dulur rupana tacan naon-naon ngagentak manehanana ngagulinjal hudang. Bari teu tarangke dengan seret we mesat bedogna. Kolebat disabetkeun paparahna mah deuk nyabet kana beuheung. Ih kakarage sakitu geus nyabut siih euy. Sidik ngagentak jingkrak ngagunakeun gerakan hap-hapindah seret siku-sikuna dicabut. Hiuk disabetkeun deuk ngahanca sirah. Orok kaya Irsad ngagentak nyerong bari nyabetkeun bedogna. Tang! Siku-siku teh awor jeung bedog cerelat peureub kenca Sidik deuk ngajekuk kana careham. Tapi Irsad rikat ngarobah gerakan bedogna samergeun ka belah katuhu. Puguh we lain deui Sidik ngaranjugna lantaran lain bae leungeun kencana anu bakal rampal tapi oge geus bisa dipaparah. Tungtung bedog lawan teh bakal nguciwek kana beuheungna. Tapi sanajan kitu Sidik teu gugup. Rikat manehna narik deui leungeunna sarta langsung ngaragrageun badana ngagunakeun gerakan cangehgar ngagalaprak. Heat cedak. Pincurang Irsad teh dihakan kusik-kusik. Aduh, kurang ajar sia sedan teh. Irsad ngagorowok nyarekan bari ngagentak manehna luncat ka gigir. Sakitu mah dulur manehna teh kahitung kacida kuatna. Da eta we sukuna anu bieu meuntas dihancak ku siku-siku teh
Sakilatnya heat ditajongkeun sarta teu salah di ngajekuk kana kekemplong sidik. Aduh, sidik ayeuna mah anu ngagero bari badana ngajengjehe sarta leungeun kencana nunyel kana taneuh. Sabot kitu Irsad ngagentak ngahambatkeun bedogna dek nyoplokeun sirah. Ngan bae sidik oge teu cicingeun atuh. Manehna rikat ngajengkatkeun suku kencana ka tukang. Ngabarengan gerakan siku-sikuna belentrang bincurang Irsad teh dihakan deui ku siku-siku. Sedengkeun gerakan bedog Irsad kapaksa ngaplos lantaran badan sidik teh jadi ngelok. Sabot kitu hiuk batra tigelang Irsad anu keur nyekel bedog teh dihanca ku siku-siku. Solontod cek congo bedog Irsad teh ngagabres kana taneuh. Gurinjal sidik hudang bari langsung ngahambatkeun siku-sikuna. Habek duk, aduh. Hanca punuk Irsad. Nu harita keur nyalontod ka bawah ku gerakan bedogna. Duk, tarang Irsad kontan neungar batu. Corelat, cedak. Tajong sapu jagat sidik ngahanca kana kekemplong. Tobat. Irsad ngoceak. Bari badana kontan ngagurimpal nang karak bengkang. Sedengkeun bedogna lesot dina panyekelna masih keneh nancep dina taneuh. Dulur barani nu saati baraya nu satia kanca dangu anu satuhu di mana bae ayana. Tapi tetela jajaten Irsad teh lain bantrak-bantrakeun. Sakitu geus ngabebengkang teh ngagentak manehna ngagurinya deui. Rikat manehna nyabut bedogna sarta langsung disabetkeun. Oro kaya sidik anu memangna geus sayaga. Sakilat ngagerakeun siku-sikuna dipake mapak. Trang atuh dua pakarang teh diadu. Hiuk perep sidik ngabalesur ngabarengan gerakan suku kenca ngangsrod ka hareup ngagunakeun jalan jero. Tapi sakali ieu mah Irsad bener-bener cingeusna. Manehna rikat narik suku katuhuna ka tukang sajalan jeung gerakan bedogna. Puguh we tumerapna ka sidik lain deui ngaranjugna. Lantaran leungeun kencana moal salah deui bakal bantok jeung seseukeut bedog lawana. Anu harita keur ditarik ka tukang mikir kadinya. Ngagentak sidik ngarempodkeun badana ngabarengan gerak leungeun kenca ditarik deui. Geus kitu jorelat manehna ngagunakeun lengkah salapan. Sedengkeun siku-sikuna geus ngahiuk deuk dipake ngahanca bedog. Tapi Irsad rikat luncat ke belah katuhu. Manehna dongko bari ngagilek malik ngenca. Sedengkeun bedogna terus ngaheat deuk nyabet kana bincurang. Tapi kalawan manis pisan. Sidik ngagentak luncat ka luhur. Tanpa suku nu belah katuhu dipake ngajejek pigelang leungeun Irsad anu keur nyekel bedog. Sedengkeun dampa sukuna anu belah kenca ngaheat ngasupkeun tajong sabu jagat. Salah deui dulur ngajekuk nyayang pisan kana gadona Irsad. Aduh. Irsad ngagerung deui sarta badana kontan ngagebruk. Bedogna lesot tina panyekelna. Dulur barani ari hasna anu keur waktu tadi nyampe ka Jaka Santang. Manehna mah lain nyamberkeun pereupna sakumaha anu deukna rajang. Ieu mah kalaka terus we ngajengjeun hareupeun Jaka Santang. Bari neuteup seukeut bari ngagelenyu. Nah kalaka cicing. Jaka Santang kaget. Sedengkeun leungeun kencana geus manco hareupeun dada. Pikiranana mah mun pereup musuh nyebrut teh deuk dihanca ku gerakan tapak jalak. Idih, ke heula atuh. Tacan ge silih kanyahokeun ngaran. Alah, tak perlu. Jaka Santang rikat nempas.
Manehna geus bisa mastikeun yen ieu mojang teh anu geus kungsi mahalaan. Sakumaha ceuk dongengna Adria? Meuni ketus kitu geuning keding hangit teu saluyu jeung wandana geuningnya. Hasna bari tetep ngagelenyu. Geus ontong kalakang ngecebrek. Hayo deuk kumaha Andika ayeuna? Jaka Santang teu gana-ganami heulaan. Keur mah teu biasa. Katurug-turug rada hoream we ari kudu ngalawanan awewe turun umurna ngora kenehna keur mah. Aeh murugul geningnya. Lain kitu tahan harga mah. Teu hade kitu kawas lain laki bae. Hasna bari renya-renyu. Kumaha? Sugan galagan maneh teh heuh. Haling atuh ingkah ari moal nying hareupan kami mah. Dising hareupan mah pasti atuh kakak. Tapi tong di dieu nya. Urang di ditu we tuh. Di hanapeun dapuran awi. Endah geura. Keun we antep anu galungan mah da gawena. Hasna tepetot-petot bari ngahihi. Lunggak-lingek bari cumentil jiga nu hayang ditaksir. Sugan awewe burung ieu mah yeuh. Meungeus ingkah ka itu ebel. Nyarita kitu teh Jaka Santang bari ngaheatkeun dampal leungeunna. Sakumaha awasna oge da puguh teu disangka ti tadina atuh. Yen Jaka Santang teh bakal nampiling. Nya puguh we jojo celebet we pipi hasna teh dihakan ku dampal leungeun Jaka Santang. Aduh. Sugan lalaki kurang ajar ieu mah nya. Teu beunang dipika asih ku kami teh nya. Hasna ayeuna mangusial nafsuna. Kumaha? Wah. Nya bener maneh teh awewe burungnya. Geus ingkah ka itu. Sangeuk kami mah nying hareupan awewe nu kurang saeunan. Jaka Santang bari tutuju. Can nyaho meureunya maneh teh ka kami? Tampanan geura ieu kasebelahan teh. Hasna nu memangna nafsuna teh bisa diampuh. Sakilat nyebrutkeun peureupna. Ku kitu teh mah leungit asih timul ijid ilangnya timul cua. Satadina sugan we aya milik bisa ngabandang anu gandang. Ari akhir-akhir beut kalakah narima panghina anu antep-antepan. Malah kapan nepikeun ka ngaranapan ditampiling sagala rupa. Dulur barani. Puguh leungeun kenca Jaka Santang teh geus manco. Sakilat naker panonyok hasna teh digiwarkeun ka belah katuhu ku gerakan tapak jalak. Bareng jeung eta peuleup katuhu Jaka Santang ngadius di handap. Ceuk ngahancah hulu angen. Tapi tetelah hasna teh lain awewe jore-jore. Rikat manehna ngarempod bari ngagilekeun badanna ka belah kenca. Nu dibarengan ku narik suku kencana ka tukang. Ku kituna plos. Gempuran beureub katuh Jaka Santang teh ngahanca angin. Sabot kitu leungeun kenca hasna sakilat ngakuriwel kana pigelang Jaka Santang. Sidengkeun leungeun katuhuna anu tadi digiwarkeun ku gerakan tapak jalak. Rikat ditilepkeun. Kesalah deui atuh aguna dieu. Ngan duk wae ngahakan gado Jaka Santang. Bareng jeung eta deut. Pigelang leungeun Jaka Santang anu tadi dicerek teh dicentok satakerna. Nu tumerapna ka Jaka Santang geus teu bisa naon-naon deui. Ieu wati kapaksa kudu nyolontod ka hareupeun hasna. Sabot keur kitu hasna ngahambatkeun leungeun katuhuna. Cedak. Bunuk Jaka Santang teh dihanca ku teungeulan ujungan. Aduh. Kakara ku sagerpakan oge Jaka Santang jojo ngagerung we dulur. Bari badana ti kusruk. Dulur barani sadayana. Tapi kangaranan jajaka anu geus pinuh ku gemlengan ti ditu ti dieu. Kalawan loba pangalamanana, manehna masih bisa ngawasa dirina. Sanajan harita manehna keur nyungkruk nyuuh, tapi leungeun kencana mah teu cicing. Sakilat nyebrut ka gigir ngagunakeun gerakan salendang mayang. Cekuk. Salah di ngahanca kana pigelang lawan. Aduh. Hasna ngagero bari ngajerete. Sabot kitu Jaka Santang ngagentak ngagurinjal hudang. Orok kaya dulur hasna rikat nyammerkeun dampal sukuna.
Aduh mana harita dek ngahancak kana gado Jaka Santang anu harita masih keneh tapak deku ngan bae Jaka Santang oge teh eleh kesit manehna ngagentak ngabalieureun beungeutna anu dibarengan ku gerakan leungeun katuhuna dipake ngedet mumuncangan. Orok beunghar atuh orok kaya tuh hasna oge teu eleh cingeus manehna sakilat narik deui sukuna sarta langsung ditunyelkeun kana taneuh. Kukituna corelat manehna ngajaul ka luhur dibarengan ku mancona tuur kenca. Ya salah deui aduh Kang Sancai Damai Baraya Beduin Kang Rijal Holis tuur Nyi Parawan teh ngahakan sirah Jaka Santang. Aduh Jaka Santang nepikeun ka ngagero atuh teh Sri Mulyani yeuh bari sirahna ngadang heuak sedengkeun badan khasna langsung ngoleang ngaliwatan badan Jaka Santang. Cedak dampal sukuna ditojerkeun ka tukang. Teu salah deui keneungna ngapeletuk keuna kana sirahna Jaka Santang. Aduh utuh merapna ka Jaka Santang kapaksa kudu ngagaro deui bae bari badanna nyungkruk saperti tadi. Ai Adria nu waktu tadi gawena ngan nyaksian lain deui ngarasa kagetna lantaran tetela wewesen ieu budak awewe teh lain hampas-hampaseun. Buktina Jaka Santang nempikeun ka terus-terusan disungkruk sabongrong Anis jeung Ngitar Siah anu sakitu ruksakna nyameureun ku budak awewe ieu di pahalana teh. Dulur barani anu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia di mana bae ayana. Lain bae Adria Jaka Santang harita oge teu kira-kira ngarasa kagetna. Kakaraku sageprakan manehna geus ngarasa kacida beratna. Nyupikeun manehanana mah jadi matak nuntun ka panasaran oge. Nah naonana bah bondan ieu budak awewe teh. Nyangka aya hubunganana teh dume eta we babarengan jeung Pajagra. Kukituna ka Irsad oge geus teg we. Sangkaanana manehanana teh pasti komplotanana bah bondan. Sedengkeun hasna saenggeus karuhan lawanna ti sungkrut deui ngagentak manehna malih. Maksudna mah deuk ngayakeun panarajang susulan ngan bae Jaka Santang geus ngajorelat hudang deui nyelagedeg nangtung. Hasna ngaregog ora kaya Jaka Santang nu ayeuna geus kalimpudan ku amarahna. Sakilat manehna nyampeuk seput ngasupkeun jurus paksi muih. Hasna rikat ngolebat ka gigir bari nyamerkeun peureupna ngagunakeun jurus padingdang. Jaka Santang ngagentak nyebrutkeun peureub katuhuna ka gigir mapa gempuran lawan ku gerakan solenang mayang. Duk dua peureub teh diadu. Aduh hasna ngagero bari ngajetkeun di leungeunna. Sedengkeun Jaka Santang rikat ngagilek nyerong ngatuhu seput peureub kencana ngadius deuk ngabentur bali pisan. Ora kaya dulur maningan sakilatna keur ngageser ka belah katuhu. Duh leungeun kencana dipake nakis bareng jeung badanna ngajorelat ka hareup. Sedengkeun leungeun kenca anu bieu dipake nakis teh sakilat ditilepkeun ku manehna. Nu maksudna mah deuk ngabadug buhut ceuli lawan ku sikuna. Tapi ora kaya Jaka Santang rikat ngagilek nyerong ngenca deus. Leungeun anu deuk nyiku teh dihancak ku potong tunggal palebah badu bangplakna pisan. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya. Cag atuh carios terasan Jaka Santang anu kadituna kana kujang pusaka. Urang teuneun heula dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ka payun urang guar deui. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun ka sadayana kalayan da sapunten anu sageung-ageungna undur kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.